Alhamdulillah. Tapi jangan kalamuri Allah. Macet di jalan. Aduh, geus teu kuat hayang panggih jeung si Nini lah. Sabaraha bulan teu panggih. Bulan sadar. Mantap ting karareseng ngadaguan nyoba. Cenah haek ayeuna teu ayeuna isu kayu nanti ujung kitu we. Bae tapi mah penting mah salamet we barangan. Perasaan keboga hakanan ge. Ingat kebelaan dengan kasalah beneran. Tidak. Karena keur neangan piduit teu, neangan keusahaeun. Anak jauh henteu nu betaheun jeung kolot. Sorangan deui ketika kolot. Nu sabar teuing atuh eksajolna we. Datang ayeuna alhamdulillah syukur. Teu datang ayeuna bae. Iraha we atuh. Da geus biasa ieu sorangan. Tapi gini kalau dituju alhamdulillah. Tapi kemana sini nih ya teka ciri-ciri sakudu barala. Ini anjing teh di sana mah. Itu si Abah datang. Abah. Bah, mendekat kana datang. Atuh mah kamari dan teh tas lembaran Abah ayeuna mah. Aduh, sobar tahun bulan ke pepanggil. Mah, nanti kami Abah meni gemes Abah gemes aing mah Iya, dia lah. Nah wae aku lihat di Abah. Gemes aing teh ka Abah. Abah. Ya gitu. Abah kopiah. Abah, ayo gencet Abah. Aduh. Ya Abah. Pembawaan kekesukaan ini keur ngora baheula. Teuing tuh segala aya di roman geura. Apa eta duit? Lain, duit. Ayo aya naon di imah? Sagara we aya Aduh, sagala cinta lamunnya eta hakan. Abah. Geus kuat. Mamah yang muka ieu. Oh, Anu muka Aneh. ieu jang Wah aya di dieu ge. aduh geus. Aku terus. Sok kita cerit teuing bantuan atuh. Geus kuat aya ieu. Sok kadihan katanya bantuan betul sok. Kahanakeun ieu geus gede Pak ya kana datang sok kasih. Aduh kumaha deui. Kuat cara muka ini. Apa enak tadina sudah. Nanti anak kamu apa? Kapan isi ragrag tadi namanya. Sok gawe lagi pola. Beridup si ngajong. Apa kan tuh? Asup angin. Lihat ini nabus. Apa? Jadi apa? Apa kan? Ya. Tuh. Aki hiji. Abah, ini sama juga Abah. Iya, juga abah mata. Ya, juga pisan tuh. Iya juga mah. Bapak. Halusnya tuh. Abah mah bisa diganong ya batu. Ya gak bisa ditangkap. Lagi slow eta aing mah. Luang reureuh lah nya. Aya nginum ye. Di jalan teu mangi-mangi cai mobilna mudun we terus nanyak-nanyak. Aduh, Eta masalah Abah. Namun Abah mah payu walungan mah kakurangan cenah atuh kalah tumpak mobil. Eta geus gajaran mah pai walungan, ngaran anu saat walungan. Kayak tukang nyokot cainya. Ceuk yang Cenah yang nginum tepat ye. Ieu, bang ampikeun bisi ku Masuk bisi ku ucing. Ono aing ka salaki meni poho salaki datang teu dibere nginum. Nu akhirna kalah era sorangan aing salaki kaya ti pentang nginum meni kawas di mana daek. Heeh da.
Kalangan pasti tinggalkan ini sono baki diinjem di kota tangga baik ya ge sarua ieu ampura abang bakat sono nepi ka pohon mah teu ngasokkeun cari kata laki beda anu agung kayak kesopanan anger we ada teh lain teu sok diinjem tatangga ngontok sok injem bener kuat hanya minum temangi-mangi cai jalan dagang ge eueuh dawa duit berkat ngahargaan karena jadi salaki baki dia naon ayam kene lah ayam kene astagfirullah haus ini aduh manu sebut hanaang teh tengah bibisani dan meureun eueuh kanaraan leumpang ajaran ka kampung kuti dayeuhna we meureun kana kanaraan aya we sini ni picaritaeun teh rajeun ngaulaan sakitu mila teu papagi anger usang asong ge dulu teu pararantes teuing lah aing lain teu kitu kumaha bae lah ditarimakeun keun bae meureun kitu adatna minum heueuh keun bae abah ngaran-ngaran urang mah nepi ka timbah di kampung mah balik meureun leumpang teu kana kanaraan deui keun wae narimakeun nini misi di kumaha-kumaha ge aki mah heueuh da meureun geus kitu anak mah hese rajeun daek ngaulaan salaki heueuh kitu anggar ditinggalkeun oge lah aing mah kudu kumaha atuh keun ditarimakeun cai malah piraku abah tuh kakala datang geus ngajak deui pas saya ayang kene lah loba lagi kan ieu aduh baik sok lagi bawa cai minum wah iya tidak ada cai minum aing mah kok teh teuing loba ieu kamu mah teu kudu meuli cai minum mah ya abah teu pantes jeung ngawadahanana ari sini nih sebelah sudah teh kue lah meureun kemang aing poho deui dasar geus lila teu asup ka imah Allahu akbar aya minum hot semakin salaki kudu sajeun aing teh boh hot sing wareg jom-jom aing ya Allah Robi bari kunaon nyukan ini aing mah Allahu akbar kumaha nginumna ye jang melak lauk tau jang nginum sing ini aya akal atuh buka kopi tah kitu tah bantuan sok geus dekat geus kebancekan kabina-bina bisa dikanya ada teh bisa dirobah nya ya aduh kene saya benahan heula ya bisa ya ucing apa ya naon duit turun mau dibuka ulah kewe loba batur dikeun heula heula istirahat da kami ge mau ka mana meureun ayeuna teh da bahaya meureun heueuh sok meuni keneh reureum we atuh heula peureum jung kita bantuan ngalawi ka ditu tetangga cenah hajat mesti kamar yuk peureum yuk mau yang di dieu tapi yang dikepluk-kepluk kuning geus lila anu teh dicabakan tuh abah bari di baju we lah cek batu cenah kira-kira kanyar datang dah heueuh ieu anyar datang sok atuh lah penting mah buru peureum aing jam nek lalaku salah tak kitu dari na mobil teu bisa peureum geuningan aduh teuing ya kan kunaon bu jadi kali gulung tumilang tak neng neng go gerak gede gerak jangkung gerak sekolah kapan guru yang sekolah jatuit jangan atuh mah peureum sok apa sok heuy bobo ayo gaya bobo boyo-boyo hayang boyo-boyo malut gerak bobo gerak tibra masing bobo masing tibra kayak sebelah dah terus molot paling ditinggalkan saya molot ini sing tibra